Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah naga yang jawab salam semoga menjadi calon-calon ahli surga. Buah salam buah rambutan nu tengawal salam kaciri nuju nundut ayak nundutan soalnya tirisnya. Buah rambutan sareng beti kentang narundutan bari mikiran hu Masya Allah. Beti kentang sarang buah danas ya Allah nu garada hutang pamugi sing enggal lunas. Nu amina tarik sigana teh rada badag hutang masyaallah. Masyaallah tabarakallah. Melap jati di tengah leuweung icaleun ka Sukajadi bilih tadi aya keneh nu malaweung urang cang uihan sakali deui. Siap? Semangat, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa qafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadinil mustafa. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma auhayna ilaika adittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qul a'idhan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughunna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilma yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'ulah. Al-ayah wal hadis sadaqallahul azim wallahu a'lam bil muradihima. Al-mukarram pengjajab acara pengatur waktu hormatin pribados mamaku mewasa jungjang kerawatna pemerintahan desa Citikur tadi wiji-wiji anu sami sehomal hormatin pribados ahinal kiram al-mukarram wal muhtaram kang kiai dua-dua kang kiai di oge sebagai al-ustad qori nu sami-sami hormatin pribados para sepuh, para pini sepuh, para alim ulama wal juama, para kiai, para ajengan, para asyatid, para hujaz dari wiji-wiji anu sami-sami hormatin pribados. Wabil khusus sahibul fadilah, sahibul wasilah, sahibul hajat, pangresa Bapak Agus miwah Ibu sekolah wargi anu sami-sami hormatin pribados, mustamin wal mustamiah, bapak-bapak nu lelenggah nu garagah sana sepeda di karopeah nanging abdi yakin ieu jalmi-jalmi nu rajin aribadah ka Allah pamugi ditambih-tambih barokah Allah. Ibu-ibu,
para pemuda, para pamudi, remajawan remajawati, santriawan santriawati, khususna anu marinuhan kana kursi janten ikhlas, janten mustami dina raga tolabul ilmi anu alhamdulillah rabbil alamin dina hajatan pangrasa Bapak Agus miwah Ibu Susi diayakeun nyaeta siraman rohani anu keng kehormatan Al-Faqih Ali Al-Ghazali di Cineumbeui Lebak Wangi. Pamugi janten-janten hiji wasilah tur sababiah lungsurna barokah karidhoan ti Ilahi Rabbi. Amin kitu la ilaha illallah. Teu kenging koret-koreting ku amin mah. Apakah ibu terpesona dengan ketampanan saya? Asa kasep we cenanya. Puji nu utami urang saking ka zat Ilahi Rabbi. Wirena alhamdulillah dina ieu wengi urang sadetiasa bersilaturahim dina raga tahadus binikmah walimatul haitan. Pamugi-mugi ruangan orang sadaya dina ieu wengi singa jantenkeun lungsurna barokah sehingga ieu desa ku Allah dijadikeun ku Allah desa baldatun thayyibatun warbun ghafur. Amin. Salawat miwa salam mugi salamin dikucur gulunturkeun dikocor golontorkeun ditetep tur direnggenekeun ka panutan agung jungjunan musti kaning alam nabi yang terpilih rasul nu pinunjul baginda nu utama hiji hamba nu panghebat ibadahna anu diarep-arep panggupaina yen urang dilebatkeun kana golongan umatna anu diarep-arep sapatul ujmati mantena yani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Tehilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tur tabiatna, tur mudah-mudahan sing natrat ka urang sedaya salaku umatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Salajengna ngaturkeun timpah sewu nuhun. Laksa ketika bingahan jazakallahu khairan katsir wa ahsanal jaza ka pangarsa Pak Agus miwah Ibu anu parantos masihan kehormatan kepercantenan sekaligus menjadi jembatan dakwah kanggo abdi. Alhamdulillah Al-Fakir dina wengi ayeuna tiasa bersilaturahim ku kudrat iradah sareng ikhwan ahwat anu aya di Citikur. Pamugi-mugi urang sadayana dina riungan wengi ayeuna dijanten ku Allah sebagai ibadah silaturahim. Amin. Kairing jadah doa anu kahiji pamugi-mugi hajatanana Pak Agus miwah Ibu sakulawargi ditampi tur barokah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau korbankan baik materina, tenagana, emutanana, waktosna sareng kelelahna janten hiji ibadah sedekah jariyah anu keng imalan beripat leganda ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalawan mudah-mudahan kalebet kana ayat anu difirmankeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aoskeun ulah jamaah. Halo. Aoskeun ulah. Ka panjang ka pondok. Resep kanu panjang. Panjang umur, panjang rezeki, teu kenging ngeres teuing otak urang. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mah jamaah teh siga seueur walaupun serap jujur ku lampu kamera. Tapi nu beulah di nu poek mah itu padu ya Allah. Duka husu duka nunutan eta teh. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun.
alladzina amanu jalmi-jalmi nu riman. Abdi yakin jemaah semuanya ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada iman dalam dada, tidak ada takwa dalam jiwa, badai naon ka dieu? Betul tidak? Mending di bumi ngarengkol merongkol nyonyo ore mot atawa nyonyo HP, mending tiktokan bari langkarakan. Betul tidak? Tapi ku sabab ada iman dalam dada, ada takwa dalam jiwa, rek idhur surur ngabingahkeun sohibul hajat. Karena maaf, bukan kameramen yang melancarkan acara ini, bukan kiai anu diagung-agung, ajengan anu diajeng-ajeng yang melancarkan acara ini, para jamaah rahimakumullah. Da walaupun abdi tos diundang secara resmi sina mayunan kursi kosong mal tulus ramahna sing disebut kiai stres. Betul tidak? Beledak beledug jamakna, mana canukul bukan sembarang canukul, calik bukan sembarang calik. Saur Nabi, man kharaja bi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Orang yang ngeriung di makom ilmu, duduk di makom ilmu, dia sesungguhnya di mata Allah lagi jihadun fisabilillah. Alhamdulillah nupang agengna jihad teh fisabilillah teh nyata bapak hajat sakola leureuseun teu alladzina amanu wa hajaru jeung orang-orang yang suka hijrah. Upami urang naluntik wanci milang mangsanya Kang Kiai ayeuna teh kaping 28 Zulhijjah. Walaupun sangat diprihatinkan, urang Islam mayoritas yang ada di Indonesia apal keneh 31 Desember daripada 30 Zulhijjah, akhir tahun dan menjelang tahun baru 1445 Hijriah. Loba nu teu apalin, boro-boro meser kembang api. Kanarina kaping 31 Desember mau rame di mana-mana nini melita rompet. Leres teu orang Islam padahal mah teu bangga karena bulan Islamna, teu bangga karena bulan Hijriahna. Jalmi-jalmi nu hijrah. Sanes hijrah tempatna, sanes hijrahnya eta padumu kanana teu citikur ngalih kasih ka sumber jaya sanes, tapi cang pindah cai pindah kilempangan nu tadina lalai karena perintah Allah, diajar taat semangat menjalankan ibadah kepada Allah. Nu tadina resep keneh maksiat cang diajar lebihan eta maksiat. Betul tidak? Betul tidak? Wajadu fisabilillah jeung jalmi-jalmi nu berjuang ngabela agama Allah. Pak Agus Mama Suci ngabela agama Allah itu bi amwalihim wa anfusihim surah Allah, boh ku dirina boh hartana. Itu orang yang semacam itu a'dhamu darajatan ing Allah, bakal diangkatkeun darajatna ku Gusti. Alhamdulillah, hoyong diangkat derajat ku Allah, hoyong diangkat derajat ku Gusti Allah. Ikhlas salik di dieu, ikhlas salik di dieuna, malah ngambek, malah ambekan. Alhamdulillah, malui bade cek piraku canukul we nepi ka enjing di dieu. Hatur nuhun, mane bageurting panitia teh apal bahwa kiai teresep kana susu. Nuhun Kang. Lanjut teh di kamana tadi teh jihad fisabilillah. Ini jihad fisabilillah apa hajat sekeluargi. Sabab abdi percanten Pak Agus bukan tidak mampu mengundang artis ibu kota, bukan tidak mampu mengundang Dewi Persik dengan goyangan gergajinya, bukan tidak mampu mengundang artis Ayu Ting Ting dengan lagu naon terbaru teh? Hah? Eta nu baheula alamat palsu mah ya. Wah jujing. Betul tidak? Tapi Pak Agus sakula wargi hoyong nenden ka deudeuh nunda ka nyaah. Sae hoyong
jiadah pidoa nun ke bidoa kanu tuang putrana Ananda Rapa. Apa yang Pak Kiai sampaikan tadi mudah-mudahan diijabah ku Allah, menjadikan Ananda Rapa pengantin sunat, menjadikan anak-anak yang soleh, amin. Bari jeung hoyong nenden kadeuh nunda kanyaan ka masyarakat Citikur margi dengan wasilah mantena alhamdulillah wengi aya diaikeun di Citikur min sya'airillah nyiarkeun siar Allah. Bari jeung alhamdulillah diaikeun pangaosan tadi tos dibika ku Teh Yuyun KDI nyaeta ku auntan sholawat dan qasidah, disambung deui ku Kang Kiai Ustadz Qori nyaeta dengan lantunan firman Allah dalam ayat suci Al-Quran, jeung insyaallah ke disambung ku sholawat. Insya jihad teh ku harta boh ku diri. Bapak ibu urang sareng kudu harta sok ku diri nya kersa di dieu mangsalaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang saya jalmi nu garampil lalempang ka makom ilmu maka bageto bakli gampilkeun lalempang lebet ka surga. Ieu urang luhur cicing bae, la ilaha illallah. Hoyong lebet surga ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita masuk ke surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nalungtikeun diri mariksakan awak mah asa teu pantes. Naon sababna? Diri teh geuning lamokot ku dosa. Betul tidak? Betul tidak? Mudah-mudahan we dosa orang dihapura ku Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Teras hapunten anu kasuhun laganggu cukup rujar hapunten kata dakas sadayana Al Fakir Ali Al Ghazali padumukan di desa Cinembeuy kecamatan Lebak Waing Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah status di dieu mah bujangan. Ari di bumi mah istri nembe hiji, putra parantos 3, incu parantos hiji, berat badan 82 kilo, nomor sepatu 42. Mani imut cenah kitu tahun. Tahu pami bapak ibu bade ka Kuningan kota lewat kulon mangga mampir ke padukan abdi nyaeta di sebelah alun-alun balai desa Cinembeuy eta bumi nu pangalusna tanu kuring eta. Mereka cida. Terus nu kadua hapunten ka para ulama guru-guru abdi sadaya ngangge metode ieu nyaeta metode nada dan dakwah. Tapi para mubalik Jawa Barat adanya memakai metode nada dan dakwah teu pisan-pisan mau mencampur adukan antara hak dan batil, karena batil itu udah jelas, hak itu udah jelas. Tapi semata-mata ima panyepungkul upami nyayur mah penyedap pungkul supados naon, supados teu boring, supados teu jenuh. Betul tidak? Contohna eta kunaon, eta digayot-gayot eta naon eta teh balandongan berarti siga nu burut eta teh nya leres teu sabab nganggosen tingali warnana, aya warna gold, aya warna krem, aya warna biru. Betul tidak? Dicampurkeun geuning jadi alus sabab seni. Aosan Quran ge indah, begitu indah, begitu luar biasa, sabab nganggosen gitu. Termasuk coba angguan ibu harerang nu koneng, nu uping, nu hideung eta teh nganggosen. Termasuk para mubalik Jawa Barat pakai metode nada dan dakwah hanya untuk panyepungkul supaya untuk membalan seni-seni barat sabab diakui atau tidak anak muda khususna ayeuna masih keneh tertarik dengan seni-seni barat daripada seni-seni anu aya di urang. Komo identitas kita sebagai seorang muslim kalintang teu etisna mun urang teu seneng kana lagu-lagu kana seni Islam. Betul tidak? Abdi bade sholawat, bade wios tapi nganggo musik, tapi sanes bade ngajak joget ke si bapak, ngajak goyang ke si ibu, naudzubillah bade ngajak sholawat cuma nganggo musik. Siap ngadangukeunana? Mohon ngan upami ningali ibuna YouTube mah upami abdi nuju sholawat biasana sok disalawer. Nah YouTube ya mah ada di Citikur teu biasa mah tuh. Ada sholawat yang luar biasa. Yasir lana untuk ada. Mudah-mudahan ini sholawat menjadi kunci pembuka barokah untuk desa ini. Amin. Yakin kesadayana.
hajatna aya teu? Oh ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat, sallu ala Nabi Muhammad. Ilahana ya ilahana ya sirlana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu nu tiasa mangga iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an وافتح قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم علوم يا ربنا يا ربنا يا فتح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا فتح يا عليم Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabbi, matur nuwun, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Bagi kami buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu. Subhanallah, tabarakallah, matur nuhun Iwan Ahwat, Nuairi Citikur, keluarga besar Pak Hajat, masyarakat sadaya, Ibu Majelis Ta'alim rahimakumullah, jazakumullah mahal kasiran wa ahsanal jazaa. Ilahana ya ilahana ya sirlana umurana
wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah qulubana ala ta'allumi ulum ya rabbana ya rabbana ya fatahu ya alimu ya rabbana ya rabbana ya fatahu ya alimu. Masya Allah tabarakallah. Hatur nuhun bunda asa disunatan deui abdi teh loba nu nyecep. Resep teh laguna Pak Bu. Halo, resep teh laguna. Bulan? Oh lagi? Ya Allah, mun ibu wios ting padahal mah. Oh mangga. Ibu ek nanya ka dieu. Subhanallah, matur nuhun ibu. Jamaah teraskeun jamaah. Halo carantik saroleha calon surga teruskeun. Alhamdulillah teh acan tunuh teh acan terus tabu sabar deh. Oh teu acan-acan-acannya si mu siang keneh mu oh ongkota sewengi teh ya masih sore mudah-mudahan saneking barokah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Bapak ibu sadayana sami-sami kusim kuring dipihormat. Itulah metode nada dan dakwah. Matur nuhun sedekahna katampi mudah-mudahan digentosan ku Allah dengan beribu-ribu lipat barokah dan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dihajatkan oleh Bapak Ibu sadayana ya Allah mudah-mudahan keing pangijabah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal amin ya robbal. Bapak Ibu sadaya jamaah rahimakumullah anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Teu urang kampung teu urang kota teu nu miskin teu nu kaya teu sepuh teu anomna teu nu sakedik teu nu seueur putrana pasti mendambakan dan punya cita-cita ingin mempunyai keturunan nu soleh sareng soleha. Betul atau tidak? Leres henteu? Bahkan Masya Allah Bapak Ibu sadayana Nabiullah Ibrahim alaihi salam Nabi anu ulul ajmi, Nabi anu luar biasa, anu teguh pengkuh ajeg panceg kaimananana, teunggut kalinduan tegedag kaanginan. Tapi anjeunna ge masyaallah diuji ku Allah teu ngagaduhan putra, teu ngagaduhan katurunan, ngadoa tiap mangsa nuhun tiap waktu 10 tahun nembe diijabah ku Allah ngagaduhan putra. Betul tidak? Nepi ka doana ge doa Nabiullah Ibrahim teh urang sadayana tos nyaeta maos dina Quran. Arapal teh doa Nabiullah Ibrahim? Halo. Robbi ju'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sok didoakeun tara anak teh. Pak Kiai cenah abdi mah teu tiasa ngadoana ku bahasa Sunda wios henteu mangga teu sawios-wios boleh-boleh saja sabab ari Allah ma innallaha samiul basir. Allah mah maha ngadangu maha ningali kana kaayaan umatna. Betul tidak? Mana doakeun anak teh ya sadayana ngagaduhan cita-cita yen anak teh hoyong anak anu soleh, anak anu wiguna, anu tiasa ngangkat derajat ibu ramana di alam dunia, bahkan ngadoa ka Allah mudah-mudahan pagi itu di akhirat jaga anak-anak urang tiasa nungtun urang lebetkan surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan hoyong gaduh murang kali anu soleh teh bukan semudah membalikan telapak tangan, susahna luar biasa leres henteu.
Ari cita-cita mah hayang boga anak anu soleh, anak anu tilawat, anak anu taat ka Gusti Allah. Tapi kadang-kadang anak teh aya nu wangklang, bengal, nakal. Leres henteu? Komo da dicontohan ku indung bapana pan masya Allah aya nama indung teh loba keneh ngomeh HP daripada ngomeh Quran. Leres henteu? Sok tanya kana awak, talung ti kana diri, urang loba muka HP ta muka Quran. Maca HP ta maca Quran. Ari anak teh padahal masuk didorong sina ngaji, di sina diajar ngaos. Ari indung bapana perebut remote kana drama Korea, aya nu kitu di dieu. Padahal sabenerna ari anak teh cerminan keur urang. Lamun urang hayang ngabogan anak anu soleh, wayahna urang ge talung diri pariksa awak. Cek Umar bin Khattab, hasibu angpusakum qabla ang tuhasabu. Harisat awak maraneh memeh kitu dihisab ku Allah. Geus nepi ka mana kewajiban urang sebagai orang tua? Apa sih kewajiban orang tua kepada anak? Saur Kanjeng Nabi, min haqil waladi alal walidi salasatun asya'a. Hak anak, kewajiban orang tua satengahna aya 3 perkara. Ya sabaraha wa urang tonggoh aya sabaraha aya 3. Nu kahiji ayuh sina ismahu idza walada. Nu kahiji budak teh bere ngaran anu alus ketika dia lahir. Mere ngaran budak teh ulah padunimu bae kena-kena keur usum riweuh dibere ngaran si riweuh. Atuh jadi lurah riweuh, jadi RT jadi guru riweuh, jadi ustad la ilaha illallah. Ieu mah aya mere ngaran budak teh kadang-kadang kena-kena bapana tukang dagang nangka di pasar dibere ngaran si beton. Coba jadi kiai, pan tadi mah enaknya. Lamun ngaji abdi di daerah Bekasi, daerah Indramayu, daerah Subang, Pamanukan, marilah kita simak tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ali Al-Ghazali. Enak. Coba marilah kita simak tausiah dalam acara Takbilik Akbar yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Kiai Beton. Asa gorengnya leres ente, betul tidak? Ente enak. Ieu mah padang mere ngaran budak ya Allah. Bapak aya naon mah? Pan mamah teh lahiran teh poe Salasa nya. Mamah teh ngalahirikeun poe Salasa, ari wowoton poe Rebo, bapak pan Jumaah cang hijikeun Salasa Rebo Jumaah jadi sarboah. Aya ngaran sarboah di Citikur. Atuh pan sarboah mah sarboah parawan centil. Emutkeun kana lagu eta. Lamun ditaros langsung nyirintil, kabeuki mak ngadahar emping tangkil. Lamun peuting osok ngajualan nu nyentil. Nauzubillah. Ya ilaha illallah. Bo ulah ngahijikeun ngaran indung jeung bapak. Sok lamun ayeuna Pak Agus jeung Teh Susi dihijikeun pan jadi si Gusi. Bener teu? Ngaran budak teh beureun si Gusi da jeung Agus sareng Susi. Untung teu dihijikeun. Hampura Pak Agus. Lanjut ulah ya teh. Naon nomor hiji teh tadi teh? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pasihan nami anu sae ketika dia lahir. 7 hari kita beri nama, bila mampu akikahkan, karena semuanya yang terlahir itu tergadaikan. Kira tebus ku akikah, kalau laki 2,
dengan 2 kambing, kalau wanita 1 kambing. Betul tidak eta teh? Pak Kiai abdi mah cenah da sepuhna teu kapungkur teu mampu bari jeung teu terang. Kumaha lamun ayeuna abdi ngakekahan sorangan? Mangga. Sok. Ger akekahan anu can diekahan ku kolotna mah. Ngan padu mencit domba bae. Ulah hayang diayun. Awak sakitu 80 kilo eks anu ngayuna. Engke we diayun anak keranda. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayuhsina ismahu idza walada, bere ngaranu alus ketika dia lahir. Tapi inti dari hadis ini, penjabaran dari hadis ini, maksudna pepeujeul eta kolot ulah ngabebanan kana kahirupan budakna. Non sababna aya paribasa paku teng manuk teng anak meraku kuncungan uyah matara TS kaluhur, betul tidak? Buah mah tararag-rag jauh tina, ada bahasa kayak gitu. Jadi intina eta si kolot ulah ngabebanan. Budak pamuda ganteng luar biasa, soleh luar biasa, tapi lamun bapana tukang maling hayam, eta budak kaciwit kulit ke bawah daging. Padahal miwarang maling henteu, ngadukung maling henteu, komo lamun nganter maling henteu, tapi budak pasti bakal ke bawah. Hana caraka data sawala, kelakuan bapana kabawa ku anakna. Disebat ayeuna intina ayusina ismahu idza walada teh pepeujeul eta kalakuan kolotna, kalakuan orang tuana pepeujeul justru anu bisa mendukung dalam kehidupan anak-anaknya. Betul tidak? Eta budak teh gantengan yang keparawan. Ada cek indungna teh itu anak saha? Anak si anu. Aduh, mimih mah teu sudi abdi-abdigan teu suka aprak-aprakan sarjana memang ganteng siga Arjuna. Ganteng siga artis oge. Naon sababna? Bapana tukang maling hayam. Mimih embung disebut boga besan maling hayam aw. Ya. Maksudna ayusila ismahu idza walada tepala fadenya. Tapi coba lamun kolotna orang yang berharga, orang yang berjasa seperti mamaku, beliau itu terbaik di Citikur, berjasa di Citikur, walaupun tukang diomongkeun komo masalah bansos, boro-boro pakuna RT kaseseret, lurah kababawa kabagi hantu. Betul tidak? Nu ngomongkeun ngayah ieu mah di Lebak Wangi di desa mi. Komo eta pas dulu lurah nu kenging menang da dulurna, kan aya bahasa gitu, betul tidak? Betul tidak? Mohon ada program pemerintah Jumsih, Jumat bersih, cek masyarakat teh itu be kanu kabagi PKH jeung BPNT. Karena saya bagian dari pemerintahan kabupaten. Mohon diketahui semua bansos yang datang dari dinas sosial itu tidak ada rekayasa dari desa, kecuali BLT DD. BLT dana desa disahkan oleh BPD, oleh tokoh masyarakat termasuk pemerintahan desa. Kalau itu tidak adil, itu tidak benar, patut didemo itu pemerintahan desa. Eta pelah bansos Allahu Akbar. Panas saya ngecena kanggo jali mah ngajina. Ya, sangat akan mewarnai kehidupan keturunan kita. Jangan wariskan akhlak-akhlak yang tidak baik, sabab bawa bakal kacibit kulit ke bawah daging. Betul tidak? Betul tidak? Mudah-mudahan orang sadayana anak-anak orang menjadi panghias dalam kehidupan kita, pelengkap dalam hidup kita, pencepat karena hidup orang. Insya abdi bade nyusu heula. Bu abdi bade nyusu wios. Nuhun. Mal ngambek, mal nyarekan, nuhun. Mal diusir abdi nyusu iya ada nyusu ka ibu, nauzubillah teuing.
Komo aya nini mani GR nya suka uing cenah naudzubillah. Coba eta si nini nang karak pan siga dadar enom, lamun dongko pan siga pelendung betus, lamun nyangikir nyelap kana kelek eta si aki ge neangan kamana cocoan aing pan kitu. Abdi mah nyusu ieu ulah GR. Ya Allah. Ari seuri geus mun batur eureun urang milu eureun ya. Tapi Ustadz boleh enggak kalau ceramah kita seuri? Boleh. Justru sangat aneh batur seuri manena cicing keur nyeri huntu ta cengcelengan. Disebut cengcelengan da usik eta jelema teh. Seuri esah asal aya batur. Nah, nu bermasalah seuri sorang. Aya di situ kurun sok seuri sorangan. Ngayah ayeuna mah. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Abdi bade ngaletela Teh Yuyun Ayunda silakan. Abdi bade. Kehidupan dunia berputar mewarnai nasib manusia, suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada
hati sedih, pedih sangat pedih. Cobaan tumpah tindih silih berganti. Luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Roda kehidupan dunia berputar, mewarnai nasib manusia. Suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas dari cobaan. Baik bagi si miskin ataupun yang kaya, baik bagi jenaka atau yang terkaya. Lain orang lain ujian, itulah keadilan Tuhan. Sedih hati sedih, sedih sangat pedih. Cobaan tumpah tindih silih berganti. Luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Ada Yuyun Ayunda dengan Roda Kehidupan. Resep teh laguna jamaah. Waladhi khalaqal azwaja kullaha, hirup mah sapasang sapasang. Betul tidak? Oh. Termasuk dalam kehidupan, kadang susah, kadang bunga. Leres henteu? Bapak Ibu nuju barungah henteu? Halo nuju bunga. Alhamdulillah. Walaupun di Lebak Wangi loba nu ngeluh, Kang Haji, Masya Allah abdi mah keder ieu loba nu hajat teu kaitu. Oh sami abdi mah jujur lamun loba nu hajat teh bingah bakal nambahan astagfirullah, bakal nambahan amal. Mereka cuda. Termasuk abdi ticina mah enak kaci tikur teh bade nambahan dulur. La ilaha illallah. Gusti nu Maha Agung eta kana duit we, kana duit ya Allah. Allahumma sholli ala, Masya Allah, Muhammadin tibil qulubi wa afiyatin. Ikhlas satu, ikhlas. Wa nuril absari wa dia
wa ala alihi. Masya Allah, semangat sholawatnya semangat. Ibu bari nyeusu sholawat esah, bari ngagoreng tempe sholawat esah, bari nyapu sholawat esah. Ieu mah bari sasapu teh isuk urang sare lulungu keneh neng nong neng wow meng atuh deng neng. Katanya hoan si ibu tuluy kuring ka dapur mawa gelas niuh kopi gek diuk dina kursi ngamparkeun udud jeung kopi tuluy kuring nyuruput kopi sakolebat asa ngimpi. Waduh ya Allah, apal nu kitu mah. Apalah itu menjadi ingat ka mantan. Punya mantan? Ya Allah, hari mantan mah ganteng. Hari buka salaki mana belewuk. Mata jero, kumis rogok, huntu tonggar. Loba mantegaan ongkoh 2 bulan teh disikati najis teh. Aya nu kitu. Ilah. Astagfirullah, anda taufatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Tunuh. Jujur Pak abdi mah tunuh. Atur nuhun mana ieu panitia dipasihan susu sareng kopi walaupun bukurna mah teu aya. Baheula keur dikobong Ciherang we nyong kieu. Ayeuna mah ni ting bukur-bukurna. Sok ngawaredang ngaropi. Karena pengajian mah ngopi esah udud esah nunutan esah leres ente. Lanjut naon nomor hiji tadi teh? Astagfirullah, disangka teh hari rub keneh pasihan nami anu sae nya teu tiasa taroskeun Kangang Kiai. Nah minus saya teh termasuk Allah pun sendiri mempunyai nama yang luar biasa dan banyak dengan kita kenal yang namanya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Sok nurutan Abdurrahman, Abdurrahim, betul tidak? Abdul Fatah, bagus ya. Walaupun atuh upami nami Khadijah nami istri mah, walaupun di urang manggeus ngaranna Khadijah alus jadi si Ijo, Rokayah jadi si Eco. Leres henteu di Sunda mah kitu ya. Ayushina ismu ida walada. Nomor 2. Halo. Nomor sabaraha? Apal-apal nomor. Ayeuna teh apal abdi ngajamin ibu bapak uih pasti bakal apal. Nuti kulon balik di ka kulon, malu ujug-ujug balik ka wetan. Ya. Nomor kadua yu'alimuhumul kitaba idza aqala. Budak tanu kadua ngagaduan hak dibere pendidikan kuno jadi orang tuana, kuno janten sepuhna sing alim, sing pinter, sing ngarti kana kitab anu bisa ngajawab tangan. Kitab naon atuh? Kitab suci Al-Qur'an. Amin ya robbal. Jadi sanes kewajiban ustaz, sanes kewajiban kiai ngajar ngaji ka budak, nuduhkeun sina kenal ka Allah ka budak, nanamkeun sina cinta ka Rasulullah ka budak. Jelas mutlak kewajiban orang tuanya, ayah dan ibunya. Pak Ustad atuh abdi mah da teu tiasa titipkeun ka kiai, ulah hargaan keneh hayam. Di ditu mah aya nu darongkap barudak, otong anak saha, abdi anak si anu, bade ka dieu bade naon, hoyong diajar ngaos Kang. Alhamdulillah hayu bager. Loba nu teu nitipkeun acan budak diajar ngaji teh di kulon mah. Di dieu kumaha?
padahal mah coba lamun nah ari kana hayamnya mohon biiroh reka ke Jakarta aya Ceiroh apunten Ceiroh ditambut namina Ceiroh teh bade mangkat ke Jakarta tatangana teh Ceinah ya Inah aing isukan rek mangkat ke Jakarta oh mohon wa kumaha tuh wayahna hayam aing pangparabankeun ieu hutna ieu emberna ieu buruhna datang ke Jakarta teh miiroh teh nelpon Inah euy aya naon Pak hayam aing geus di Paraban enggeus cida teuing ya Allah kana hayam jam 2 can datang sa RT di teangan eta Pak RT hayam abdi mendak teu nu mana nu Borontok nah di anak Parawan kena kabogohna boga Nmax kena kabogohna boga motor gede ingkeun teuing jam 8 peuting ayeuna can datang oge da jeung calona da jeung kabogohna padahal diancam ku Allah keur kolot nu model kitu bapana dianggap dayus ku Allah. Siapakah dia yang dayus? Adalah orang yang diharamkan ngangse seungitna surga boro-boro asup ka surga. Naudzubillahi min dzalik. Pun on caricing wae teh. Anggur mah kieu upami hayang barokah mah bageur dongkap ka Pak Ustad, Pak Kiai, ka guru ngaji. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Ibu? Hapunten Pak Kiai abdi teh bade ngarepot, abdi teh gaduh putra parantos 5 tahun. Nanging da eta teh masa-masa berlian saur Pak guru teh mah masa-masa cerdas. Mana wayahna Pak Kiai abdi teh bade nuhunkeun tulung ka Pak Kiai. Nuhunkeun tulung naon Ibu? Pangeusieankeun hatena, pangeusieankeun otakna, wayahna pangtuduhkeun kana agamana, pangtuduhkeun kana agama Allah, pangkenalkeun ka Allahna. Keun beuteung Pak Kiai abdi nu ngeusian. Ari Pak Kiai dahar sadinten sabaraha kali. Abdi mah datang tuh Bu kadang 2 kali, lamun loba nu hajat aya beda 8 kali mah. Ari Pak Kiai dahar sareng naon? Abdi mah saayana we kadang-kadang sareng sambal belada goreng bawang nyari tambahan beupi hayam 2 gitu. Atau ping-ping hayam ulah dietang Pak Kiai aku macek si Ibu bae. Keun bae etang sakali dahar teh 10.000 berarti 2 kali dahar teh 20.000 nya. Mohon sabulan teh 30 dinten 30 kali 20 kan 600. Gampang sadinten di Jakarta GTCF. Wayahna pangeusieankeun otak anak abdi, pangtuduhkeun tauhid anak abdi, pangtuduhkeun kana fikih ibadahna ka anak abdi, keun 600.000 ti abdi sabulan. Aya nu kitu ka guru ngaji di dieu. Boro-boro mana pantes abdi rata-rata ngaji kat padesaan, rata-rata guru ngaji beregang dagingan. Sababna disangkana malaikat, ari ilmu dibutuhkeun, ari kahirupan teh diperhatikeun. Betul tidak? Untungna mudah-mudahan guru-guru ngaji sing parajang yuswana sing barokah. Amin ya robbal. Nu kadua sebagai ibu, halo, sebagai ibu itu adalah madrasatul ula, pendidik yang pertama, sekolah yang paling awal adalah indungna. Menalamun budak hayang soleh talung tik diri pariksa awak eta indungna geus soleh taacan. Ulah sampai ngahayang ngabogan anak anu soleh lamun wani keneh mulak cangkeng ka salaki hareupeun budak. Ieu mah salaki 2 kecap, manehna mah 8.000 kecap, ngadurug-dug eureun-eureunna. Aya nu kitu di Citikur. Nepi ka lieur hulu salaki, init salaki teh geus eueuh salaki dacan anggeus ngomong nang adrek-dek ngomong sorangan.